Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepang deui sareng Ibu dina pangajaran basa Sunda. Nepangkeun wasta Ibu Ayu Herlina ngawulang bahasa Sunda kelas 7 sareng kelas 8. Ayeuna urang diajar kana mata pelajaran bahasa Sunda. Hayu urang wawanohan kana mata pelajaran bahasa Sunda naon wae anu keur disiapkeun. Nah, ayeuna urang diajareun bahasa Sunda. Aplikasi naon wae anu kudu disiapkeun? Kahiji aplikasi Zoom, kadua aplikasi Google Classroom, katilu sareng Kahoot. Nah, diantawisna eta tiasa di-download dina Play Store. Sesekali bakal nge-Zoom upami tugas kana Classroom sareng ulangan atanapi kuis kana ngangge Kahoot. Peraturan salami PJJ kahiji akun Classroom kedah saluyu sareng nami nu aya dina absen. Kadua kedah ngangge foto profil tegak sareng seragam lengkap. Nah, nu kaopat kehadiran 85% minimal salami PJJ ya. Teras upami aya informasi kedah direspon. Salajengna tata cara login menggunakan Classroom kahiji buka Classroom-na, kadua lebetkeun alamat emailna, katilu lebetkeun sandina. Kaopat upami aya selamat datang mangga ditampi. Salajengna download Kahoot di Play Store atanapi di iOS atanapi dina website kahoot.com oge tiasa sadena gratisnya. Nah, sesekali upami ibu ulangan sareng kuis ngangge aplikasi Kahoot. Sakitu video ti Ibu, patepang deui sareng Ibu dina video pembelajaran nu sanesna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.